Kening kos lu kasih saya geser lu hidup. Siap sia sorangan wae di dia. Batur sia ka mana? Si Sadul. Ieu aing bawa tamu enak ka dieu nya. Tah ayeuna sia keluarnya. Aing bawa tamu ka dieu. Tante tenang we ngarek keluar. Heuh nya maaf we nya keluar we ayeuna mah heula out. Ieu tante arek ngalanan tamu tante heula nya. Tante, hayu mangga. Hayu sok keluar we. Ayeuna mah budak nangis keluar ieu. Geus keluar kabeh. Ayeuna mah Jon. Sok aya Kang. Oh, udah aing geus wae yo, geus sayang bubur wae lah. Ku aing sia dicokot duitna tangkorak si Om teh. Goblok lumayan ku aing duitna dicopot yo. Aduh, lomba ya duitna ya euy. Mangkat aing mah enak mangkat geus nyokot duit mah. Lumayan ya, jeung jajan. Jeung meuli baso ya mantong Pendut. Atuh ya, mangga. Ya duit aja duit eueuh geuning kantong aing. Kamanakeun nya duit teh? Coba iteangan di baju. Naon Kang? Naon? Duit eueuh geuning tah di kantong iki eueuh geuning. Waduh, gawat ya nya. Coba. Aya naon sih Kang? Ribut-ribut. Yang naon? Iya aing pungkuneangan duit eueuh ieu di kantong tukang eueuh di kantong gigir. Gigir kado. Waduh, kamana duit ieu nya? Duit eueuh. Gawat ya aing sia moal kabayar sana masih gebet. Sia marek nipu ka aing. Ku aing dipijakeun ka mami sia. Di penjara. Bener aing teu ngarti ieu duit ka manakeun nya? Ku aing tadi disimpen di kantong ngarti ieu. Penjaga, kada ieu asup ieu, ayo penipu ka dia ieu asup ieu. Ayo. Tangkap ieu jelema ieu. Rek nipu aing dia. Geus sia lo ka mantuk. Ngajedugan dia. Pas kitu aing teh panggagalan di sia teh. Preman-preman aing asup ka dieu. Tumang wae gebugan sia. Aduh ampun aing. Bener-bener. Geus teu ngomong sia nipu-manipu we. Please gendut aing tengah bohong bener. Ieu duit aing leungit ka mana mah? Geus teu ngarti aing apa murag di jalan itu duit gitu. Kayak lama aing geus ngarti tamu-tamu geus sia lupa. Modus. Geus ayo.